aya deui jalmi teh naroskeun ka simkuring langsung tanes pertarasanana ge kumaha upami abdi ngabantu ngabangun masjid tapi tina hasil judi, tina hasil teu bener lah duitna teh, kumaha dosa atau henteu nya henteu da duit mah teu boga dosa, nu boga dosa mah kalakuan ente sok we, da duit mah teu haram, nu haram mah kalakuanana sok pek ngan meureun wayahna simkuring rek nyaroskeun ka anjeun da bongana anjeun naroskeun jadi menang mere ka masjid ngabantu ka masjid ngabantu ka fakir miskin ka yatim piatu kanu butuheun simpelna nama anjeun teu meunang pahala teu meunang buruhan ti Allah sabab duit anu dipake ngabantuna hasil tina teu bener, tina judi, tina ladang ngajual arak, tina ladang ngajual sabu-sabu henteu teu meunang pahala ngan teu haram pek pakekeun